Hari Aqaidul Iman eta aya 50 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 40 hiji, 4 nu wajib di Rasul, 4 nu muhal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah sadayana 50. Wujud hilang baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat, ilmu ayat sama asar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman, ayat bebelanggeng beda jeung kabeh jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna, hiji sifatna, hiji pada melanana kawasa kersa uninga hirupna ngadanu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa nu uninga nu hirupna, bukti nu ngadamu nu ningali nu ngadawuh jadi sadayana anu wajib. Adam hudus mana mumasalatul hawadisi, ihtiyajul li ghairi ta'adud azun karaha, jahlun mautun samamun
nas apes kapaksa bodoh maot torek lolongan bukti Allah anu apes anu bodoh maot torek lolong anu pirena wenang di Allah nami damel barang nu mungkin kaya anu wajib didamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatona kirim riyanat isman diwadah bener percaya ngadugikan sareng pintar bohong cigera nyumputkan berbodoh wenang di Rasulna sifat manusia biasa gaya tuang leut angkat pulang saja bina Muhammadun Bashar walaisa kal bashari Muhammadun yakutatun wan nasukal Nabi Muhammad manusia lain manusia biasa Nabi batu intan